Bener-bener iya aing si Ustad geus wani ngalunya. Geus wani ngahina, geus wani ngimaman. Naon eta maksudna jelema? Apaan aing teh segenep kali mau ngahaji teh? Nah, make jeung daek ngimaman, wani-wani solongkrong ka hareup. Ngimaman. Apaan aing ya jelema anu di dia Haji, toko masalah teh haji. aing teh kunaonnya? Lah, geus Haji, montong nanya aing Ustad. Montong nanya aing siapa? bios Pak Ustad, tong diudag lah. Ari lepat abi kunaon atukangnya? Eta Pak Haji sada kuku pingan teh sada kuku lutut ka abi kunaon atuh. Oh gitu. Ya tak, ya teh nanti ngimamanana di dia mah kudu ku Haji Mayung wae buku oge. Tuh, mun bener babacaana. Ah, kumaha atuh kitu mah nya? Bareng ku Haji Mayung wae di dia mah kuduna teh unggal ieu oge. Ari abi atuh kumaha nasibna we ajeuna terus kitu mah. Kan abi di dieu teh piwarangan di pusat kedah di dieu. Ilmu imaman mun. Pak Ustad, ngaran Haji Mayung teh. Ah, lamun dicaritakeun loba we ti omonganna teh lah. Ge omongan naon atuh? Samemeh buka oge. Nges nyebutkeun teh buka. Aya we. Pokona mah ger atuh masyarakat di dieu teh. Jadi buka, ada kekeleuweungan dina speaker. Loh, kumaha bener rame atuh masyarakatnya. Oh, matak oge kitu. Ustaz, Pak Haji Mayung anu babi omongeun dan subuh dia bakal insya. Tah kitu Pak Ustad. Ngaran Haji Mayung teh, loba pi omonganna teh. Sagala oge hayang sorangan. keun atuh, wios lah. Aya nama ku abi wios kapan ka Bumina. Oh, kedah seriusnya. Mohon. Isin ke batur. Oh, Ayo atuh. Penghargaan geus ku aing mah ayeuna diareunkeun ku aing. Haji, Rek naon atuh? ka dieu pun Teu sopan si teu make tajud si teu boga akhlak. Sok buru, asup ka ieu mah. Buru. Sok Ustad, tutup kantorna. Sia bangkar warah ngaran ka orang terhormat ka Haji Mayung. Pingkian deui Ustad. Ulah sok wani-wani ngimaman. Apa dia ieu? Ieu teh orang terhormat geus gede kali pan mau ngahajina oge. Make kope haji. Ieu teh ratusan juta ieu. Wajar. Lamun ieu jadi imam taraweh, jadi imam salat. Memang kudu ku ieu, rek kumaha? Sok ayeuna Ustad, udah minta dihampura ke orang terhormat ke Haji Mayung anu geus gede ngahajina. Mengpeung Haji Mayung kene soleh, mengpeung kene sadar kene ayeuna masih kene aya jadwal ngahampura. Sok buru. Oh, si jangka kehe Ustad ka mana balik kieu teh si jangka kehe teh. Engko bieu teh asup si teh. Ustad. La ilaha illallah. Beh namanya aing keur kukulutuk we. Eueuh si Ustad teh. Ku aing da kunaon atuh Pak Haji teh orang kalebet kalau orang tutupan panto. Takkan si tutupan panto ngarah teh ka deui ku tatangga. Teu sopan si teu make tajwid, si teu boga akhlak. Sok buru asup ka dieu. Sok geura minta dihampura buru. Teu sopan teu make tajwid. Waalaikumsalam. Ngoh ieu teh deui. Asa tah ieu teh. Pasti teh kronik nasi Ustad ieu. Pasti ya teh. Pak Haji, Naon? Sok ek sujud ek minta dihampura naon sok buru. ngapunten atuh abi teh nya Pak Haji, deuk acan terang. Manawi teh kaya Pak Haji di pengkereun teh tadi teh. Ustad tah ulah sampai ka kitu. Urang dia mah geus apaleun nu ngaranna Haji Mayung, harumna Haji Mayung teh batur geus kaameu. Kuduna Ustad teh geus apal. Oh iya Haji Mayung. Gua kira mulut. Kudu eta teh geus apal, urang dia mah geus apaleun Ustad, ameuna harumna. Anu geus genep kali mau ngahaji kan beda atuh dina lengkahna oge. Tek. Kitu ada orang terhormat mah. Muhun atuh Pak Haji, hapunten abi teh terang Pak Haji. Ayeuna kieu. Ustad, ieu dengekeun. Mulai ti detik ieu kahiji tah ieu teh pangaruh ieu teh baju jeung sorban. Engke pingkian deui. Oman, yo catet ku Ustad. Kahiji pakaian ganti ulah make baju kieu ulah make sorban mun ka masjid. Make topi engke dibalikeun salatna. Sabab lamun Ustad masih make nu kieu, make gamis nu kieu, kahiji Ustad pisan kailmuan. Ustad karek apal nagen kitab koneng. Nu ungu nu ping anu bodas anu hejo anu ieu kitabna. Percanten Pak Haji. Kudu
kudu percaya sabab, lamun teu percaya kayak dipaksa kudu percaya. Hiji eta ya. Jadi ingat pakaian ulah kudu make gamis bukan itu sorban. Biasa we salat mah biasa. Ulah siga anu hayang kapake, ulah anu hayang kapuji ku masyarakat. Da anger ieu anu berhak ngimaman di dieu mah. Manaon eta teh kitu ah. Haji sanes kitu, abi mah nganggo jubah mah kudu sakadar eta we resep kitu Pak Haji. Pasunatan sugan we nabi husun netepan Pak Haji. Lain Ustad mah ukur hayang kapake ku masyarakat, hayang jadi ustad ku masyarakat. Padahal mah ilmu nama eueuh. Kitabna oge ukur karek hiji nu apalna oge. Geus catet entong loba protes, entong loba komplain, entong dimulai detik ayeuna baju ganti. Kaos biasa make topi lang kayak balikeun mereka salat dikitukeun. Tah ulah kongkong make sorban karet. Ulah teman. Bisa ngalaksanakeun kitu. Cicing di lembur ieu. Lamun henteu bisa ngajalankeun sakumaha parentah Haji Mayung, maaf dengan segala hormat kaluar ti kampung ieu. Kaluar. Nah sababna? Ye kaganggu akidah ieu. Kaganggu atuh. Pak Haji, atuh terasa abdi udah kumaha ayeuna. Ya, lamun percaya Ustad, hate Haji Mayung teh gegeberan ayeuna. Gegeberan sanggeus aya Ustad mamake baju kieu. Lamun ayeuna Ustad masih keneh henteu bisa ngarobah sikap jeung diri. Moal tenang Haji Mayung. Moal tenang lamun kieu carana mah. Geus, pokona mah catat ku sia. Tak kumaraneh tak numara rezeki dengekeun heula ye anu sok menta sodako ka Haji Mayung, anu sok ngadagoan infak ti Haji Mayung, anu sok ngadagoan zakat ti Haji Mayung, catat kumaraneh. Sakali deui maraneh nitah ngimaman ka dieu ka ustad ieu. Dikitu tah. Untuk enake ujar baleunna lamun aya ku banji kitu. Catat kumaraneh. Nya, lamun maneh masih keneh kongkolingkong, maaf dengan segala hormat, sodako, infak, jariah, zakat, leungit. Juk, ayo mah juk, araratu, gerabal lagi, biar, sok catatkeun, bejakeun ka masor, catat. Kade ieu ulah dipake di ka masjid. Ulah, kaos, ngarah eueuh anu nitah deui. Juk bro, tenang. Jadi abdi teh mah dihapunten we Pak Haji nya. Dihampura ukur sebatas ieu ngan hari hate manteu satungsung ustad can insaf mah can insaf jebul kan teu baralik balik kan tuh nya aya tuh yo imam juk son Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik sih masih pakai baju gitu deui teh eta gara-gara nama sopan make jubah jadi dia teh ngimaman ayeuna mah moal ayeuna kok teh tenang hirup teh si ustad sanes make jubah wae kitu mah aduh ya penyakit ya si ustad nah gara-gara ya jeung Haji Mayung ieu kudu dibereskeun ieu kemana nya inung baru dak teh ieu teh aduh pan aing teh buka pamajikan eta mah